nasuha itu gugupayan. Sobat Rancage urang teraskeun deui disarenganku Bapak Pepe Prohayat. Ieu aya 2 dangdaunan deui Bapak. Manawi anu kedah diguar tina 2 dangdaunan ieu mangga. Oh, mohon Pak Andri. Sarosna mah seueur ya dangdaunan teh nya. Upami dicana ka dieu wah jeneng rame teuing seueur teuing kan kitu. Eta mah kanggo engke dewe lah kan. Leres. Ieu mah ieu we nu aya sabudeureun di sakola urang di SMP Sangatikan Sunda. Nah, aya daun, aya 2 cenah daun ieu sareng daun ieu. Cobi. Ieu daun naon cing? Aya tadi sabudeureun sakola urang. Cing, daun ieu naon? Padik lah daun naon ieu? Iya ge sapatos nama sok aya di makam, Pak. Ya, sok aya di makam aya di mana aya ieu. Aya. Ieu hartosna. Ieu namina daun puring. Puring. Tah, di urang mah di Sunda mah aya cara berpikir kirata. Ya dikira-kira tapi nyata. Leres. Terus kieu, comro. Oncom di jero. Misro. Amis di jero. Perdah cinghol. Pagar bedah ucingna nongol. Ieu puring. Puring teh ti 2 sukata. Empu jeung ring kuring. Ari empu teh guru, ari ring teh kuring. Jadi naon harusna empu teh guru, ring kuring. Jadi guru na kuring. Guru kuring. Saha guru kuring teh? Nah, ieu kadang-kadang teh harus sobat Rancage. Guru kuring teh anu tara ngabohong. Sobat Rancage sok ngabohong tara, pasti oso. Nya, ka sakola saur guru teh, ka sakola teh kenging nyanak motor. Tapi ngabohong ka kolot teh mah. Dadana naon mama, bapak ka sakola ge da tiasa ngawa motor, padahal motorna disimpan di luar misalna kan kitu. Tah padahal mah di jalur hatena mah da kuring mah da ngabohong. Nah kan kitu nya da ngabohong tadi dieu. Sami dieu oge udara ngabohong. Jadi harusna naon? Upami urang bade ngalakukeun kalepatan, harusna ka diri urang kanu tara ngabohong. Da urang teh salah, da urang teh ngabohong. Nah, Sobat Rancage ieu. Ieu mah pangalaman da Bapak ge pernah sakola heula bareto. Paling alim di papatahan ku batur. Leres mohon. Di papatahan ku guru alim, di papatahan ku kolot alim, di papatahan ku guru ngaji alim rata-rata lah gitu lantaran waduh hati anu bedegong. Tapi lamun di papatahan ku diri urang mah geraso. Papatahannya ke diri urang, lamun erek mun urang ngarek kalakukeun teu leres, papatahan ka diri urang dikalebetkeun hate. Da urang teh ngabohong, misalna sana kieu ye. Nyata-nyata bade sakola. Tapi ngabohong sakolatna mah. Mama, daheuna teh libur. Gitu teh ka sakola. Tah upami hidepan teh kitu, Sobat Rancage saperos kitu. Mun tangkal puring. Tangkal puring oge tara ngabohong. Tah kitu Pak Andri. Kitu. Tah hiji deui panjenengannya. Tah hiji deui naon ieu? Ieu teh daun cing. Ieu teh disebutna daun mamangkokan. Cobi mamangkokan mah kieu we kitu teh. Simbolna manehna naon? Ari urang naon kieu? Ngadoa syukuran hatosna. Daun mamangkokan mah ti alit dugi ka duwi ageng syukuran kieu gitu. Cur hujan alhamdulillah. Cur naon alhamdulillah. Urang sok syukuran tara Sobat Rancage. Cing syukuran tara. Matak urang kada sering syukuran. Sasi saum ye, kada sering syukuran. Itunya. Engke bade buka, aduh si mamah mah dibuka teh jeung ieu deui, atuh kudu syukuran. Komo batur mah di mana? Anu di perang teh ayeuna. Palestina. Di Palestina. Boborah aya tuangeun kan. Sesah ayeuna. Urang mah teu dipasihan sakitu oge teu syukuran. Eta mah
dibui bapak pandi nu kieu teh. Sanes di eta ari sobat rancage mana pasti nage pasti tiasa syukuran. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah sobat rancage urang tos nguping dua pesannya tina dangdaunan air di sekitar urang. Nu kahiji puring urang kudu sadar bahwa dina jero hate urang sewang-sewang mah teu ngabohong kitu tah. Janten urang kudu tiasa nuturkeun jero hate urang nya anu tara tiasa ngabohong. Anu kadua urang kudu seueur syukuran. Upami dina hal dunia mah urang kudu ningali ka sahanapeun. Artinya urang kudu seueur syukuran naon wae kondisi urang dinten ayeuna. Upami dina masalah akhirat namanya urang ninggal ka saluhureun anu leuwih hebat tibatan urang kangge motivasi ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu manfaat pisan ilmu ti Bapak Pep hatur nuhun, mudah-mudahan sobat rancage sadaya murang kali SMP Yayasan Atikan Suda Bandung tiasa ngamalkeun khususna dina momentum ibadah saum tahun ayeuna. Hatur nuhun Bapak Pep. Gusti Nu Maha Asih Cahya Ramadan